Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ieu sim kirung bade ngagalinengkeun lagu Mawar Bodas versi sahalah mana direkam. Mapai jalan Cianjur ngajung ka hiji lemur panggih jeung tukang bajigur paampok jeung tukang bubur nu nyampak tukang tauco jeung tukang gado-gado ketinggalin tukang baso nu ngaso di warung dodo darat salatu kang asoan propot tisu jeung minuman ditambah tukang gorengan bala-bala geuk pisang sugan teh ieu tempat diganu keur hajat rame pisan nu jualan rame pisan nu daragang teu kasawah tianggalna teu kapikir ditadina hayang jajan hayang ngopi tapi dompet eueuh eusi kapaksa ngajual HP bari eueuh nu maliren karunya teh hayang jajan urang mewah sabenerna mah nan dompet duit ku 100 perak deui kapaksa we ngajual HP sugan we tau deuk aing dik wah atuh gulungan mah kudu kumaha. Datang ka hiji toko arek kemanggihan si engko tukang telah tukang bako jeung ngajualan boboko niat rek ngajual HP keur meuri goreng tempe teu kuat hayang siomay tepikeun ka kuring hokcai ieu merenya aya payung ku payuna ngan ditawar 5.000 dah HP casingna ditambah baterena sugan teh bakal laku leuwih ti harga sakitu nya kapaksa disatuju daripada